mata kuari orang tenang-tenang bae kajen lah moal kebel ieu. Moal kebel urang nikmati bae hirup maningan bari ibadah sapeda, bawa kempes sapeda, butut, motor butut, heueuh masalah gedean hate. Tunggu si awak di akhirat. Batur naik mobil mewah, ulah kabita si awak. Sanajan kabita ge sia maka kuatan dengan sakikeuna. Engke bae. Ngahibur diri bae. Geus kitu bae urang. Capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede, tapi ulah tanggal caringin. Nis jadinya. Awak tuh batur mah naik mobil eueuh nu niis di handapan tangkal. Pan sia mah tuh nikmati kanikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah naragag. Bismillahirrahmanirrahim. Gaduh kumaha? Teu gaduh kumaha? Kiai tinggal kiai lu aya di DPR. Jata mah kiai rorongkong tah mah kos kitu mah. Rorongkong. Mana hasil anu jadi DPR? Mana perda anu bener-bener Al-Qur'ani? Mana anu Al-Qur'ani anu hadis eueuh. Nah iya boro-boro eta iya bae demokrasi coba jalankeun nu sabener-benerna ham anu bener-bener menghargai harga manusia tapi ternyata henteu kan budak leutik tembak-tembak bae ini tembak-tembak bae rakyat teu meunang menyat usaha teh waktu dikaluarkeun mah di pabrik dikaluarkeun bae ka mana tempatnya lindungna coba kaum buruh hayo dia ka mana nyeun kumpulan ku ari kaum buruh belum DPR dibelem, belum ngadu pemerintah jeung rakyat. Nah, naik deui setik, awas ya, perhatikan naik deui setik. Tak Amerika, balik teruskeun wae. Ieu mah keur carita bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teu dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi. Al-Qur'an ngajelaskeun anak kumaha? Laqad kafaral ladzina qalu yakin kalufur jelema anu ngomongna teh innallaha salisu salasa sanyana Gusti Allah teh nomor katilu tina tilu pangeran salah sahijina adalah Gusti Allah lantaran pangeran teh aya tilu hiji adalah Tuhan Bapa dua Tuhan Anak Isa tilu Ruhul Kudus salah sahijina adalah Gusti Allah tak jelema anu ngomong kitu di mana saja berada kufur cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang kuari ku urang kadenge tadi jelaskan saha eta nu ka situ ternyata diselidik Kristen tapi Al-Qur'an teu ngajelaskeun kieu laqad kafaral ladzina nasara atawa laqad kafaran nasara teu dijelaskeun kitu teu dijelaskeun kitu supaya ulah ketersinggungan sebab nasara jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah gereja baheula teh bener teh gereja teh mun kuari mah masjid nah jelema-jelemana teh baleler nu salahna akidahna geus ditabrak akidahna ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an laqad kafaral ladzina qalu kufur jelema nu ngomong saha bae di mana bae nu ngomong innallaha salisu salasa bahwa Allah teh katiluna tilu hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu sahaya wa hum firqatun minan nasara Usturiyah Ya'qubiyah dijelaskan ku Gusti Allah hasil daripada konsili dewan-dewan gereja baik Roma Italia maupun Yerusalem atau Perancis dijelaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid kecuali hiji pangeran mayakne nu nyieun langit bumi katut esina nu nyieun sorga jeung neraka nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun nu nurut ka nyanehanana ka Gusti Allah ka sorga nu teu nurut bakal dikanarakakeun dunya nangieun Allah akhirat nangieun Allah hiji pangeran mah illa ilahu wahid urang alhamdulillahirabbil
alamin. Mobil tepati boga, motor tepati boga, tapi akidah orang asli bener jasa nu bakal nuntun orang ka surga Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajeun nyana memewahan kuari, kajeun memewahan kuari. Pabrik nu itu nu insek, pabrik nu itu Kristen, pabrik nu itu nu Yahudi hege. Mobil nu mewah nu sah, nu Kristen mewah, nu Yahudi mewah, nu Katolik dan lain sebagainya. Dah batur mau di mobil teh tararis miliaran mobil lagi, masya Allah sebab otomatis orang mah naik sepeda ge kempes, naik motor ge can anggeus kreditan anu maling deui riweuh jasa masya Allah riweuh teh. Tapi orang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat. Tanya ke orang, apa no? Engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka. Itu bagian engkau. Emang lu kemana? Wow, sana. Kemana itu? Itu neraka juga. Ya lewat neraka. Sana surga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua segala baru banyak sekarang udah bukan urusan kerja. Bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah. Engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah. Nih yang punya neraka dan sorga. Udah kok makan tuh neraka. Engkau mah orang bisa gitu dah. Waduh kejem banget tuh karyawan gua katanya. Ayo guys udah lawanan gimana? Wow tinggal bos enggak mengerebek bae di neraka lantaran pangeran nyana salah Trinitas pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna lama ilayya massanna alladhina kafaru minhum adzabun alim wallahu alamu bimaradihi wa illam yantahu lamun bae manehanana henteu eureun henteu kacegah teu nyetop amma yaquluna tina akidah nu kumanehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran nucaknya nate Allah tasalisu salasah kahiji tilu katilu tilu hiji na adalah Gusti Allah nyada teu eureun kituna awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu la yamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu azabun alim siksa nu pohara nyeri nah bakal disiksa di dunia kadang-kadang disiksa nu jelaslah di akhirat tuh di akhirat dibeuleuh jadi kerak neraka ujian gehengnya nah jadi areng mata kuari orang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu moal kebel orang nikmati bae hirup maningan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean hate tunggu si awak di akhirat batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia maka kuatan dengan sakikeuna engke bae ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur mah naik mobil eueuh nu niis di handapan tangkal pan sia mah tuh nikmat ikan nikmatan teh Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah naragag tenang hibur hate urang tapi lamun jelema ngaji basic na ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ke Allah dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ke salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan kaditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paecuk apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah tapi lamun nu ibadah lah ada dia isuk pagi ketoge ditinggalkeun naona
Begitu datang malakal maut. Benar nih malakal maut nyabut Jawa. Gegeran, panah gegeran. Nu dipake kemelang jauh naon. Melang sugan atuh naon teh. Teu boga naon. Pamajikan melang teh pamajikan hideung. Geus tenang sawa sakali. Malaikat ge tenang nyabut teh mah bukan tenang kanina nya. Cekeun geus gegeran kula mah atuh. Kabajikan ngenten teh tapi orang berebas cekeun lah. Tenang, masyaallah. Kalem tah eta tapaeh nu ngeunaheun teh kos kitu nikmatnya kemelang naon. Sebab ruko teu melang ya teu gableng. Mobil teu gableng da atuh geus kemelang. Tapi lamun urang ngabangun segala rupa. Begitu datang ieu sa malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malaikat mit lah atuh. Mit cenah emang naon pake kemelang. Cenah geus ruko nu di Belaraja deket flyover di dinya tah. Cenah geus. Cek malaikat taon deui sawah nu di ditu di Kawidaran. Ada can bel. Eta mah jauh sawah dinya sawah mencong. Aduh Gusti Allah loba kemelang cek malakal maut loba kemelang ya ieu mah datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah hese sakaratna geus cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui loba kemelang masyaallah rugi ka bina-bina rugi madak cek ulama nu geus kolot nah geus ulah riweuh ku dunya geus bikanan ka anak kabeh tah. Ya ieu jang sia tah nu gede ya nu ka kolot nu ka hiji nu ka dua ka dieu aya abah aing mah gaji bae ku sia. Atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini-nini geus ulah riweuh abah mah geus ulah ngurusan dunia goreng mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah sakanakna ieu teh salah ngomong ya bener jasa abah mah penting mah abah mah mulikeun Avanza bae heula jang naon tuh bae jang ka Karawang ieu abah kabalinger deui bae abah. Nah, tenangkeun diri urang masyaallah awas cek Gusti Allah mun teu nyetop mun teu eureun manehanna tina mintelu ka Gusti Allah awas siksa bakal urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam orang ditetapkan iman Islam anak orang ditetapkan iman Islam incu orang sabeneraya turunan usang orang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam amin ya rabbal afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Wallahu alamu bimoradi afala yatubuna anatamaka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfiruhu tegas minta pangampura tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa ieu teh istifham afala apakah tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tarobat. Padahal mah diberi kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah diberi kekuatan jang berpikir padahal mah nyana nyarahun dina Bible nu asli dina Barnabas anu asli dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilah wahid eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh Trinitas teh eta teh apakah teu tararobat janya namanya Paulus teh nyahoeun keaslian Injil nu kuari nyahoeun keaslian Injil dewan-dewan gereja nu aya di urang ge nyahoeun nyana kana keaslian sebagian lamun nyana maca nu aslinya nyahoeun kana keaslianana buktina nu arasup Islam tina agama Kristen Matius teh kemudian Nastur teh kemudian Alexander teh nu arasup Islam di urang dia sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan-dewan gereja termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja nyana tanda tangana tapi nyana asup Islam nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala Sudomo
Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Nah mantap ke make jeung pertanyaan eta teh taobat. Nah make jeung tatarobat henteu menta pangampura tina omongan anak nyabut teh manta kunaon mun tobat ka Gusti Allah danyaho nya nama diberi kesempatan. Allah mah wallahu ghafur. Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat. Rahimun mahanya maha dedeh ka jelema nu tobat. Make jeung teu tararobat mantap aya bae hiji-hijieun teh. Aya bae hiji-hijieun di Itali aya nu asup Islam aneh. Teu alih hidayah nempel da di mana bae. Iraha bae, kumaha bae. Di Amerika teh saeutik nu asup Islam, di Inggris teh saeutik anu asup. Komo di Belanda mah. Di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung lolobana eta. Di Belanda teh loba urang Lampung di ditu tata dina mah urang Lampung dagang cau ke Belanda. Ajunya na. Nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda. Sebab aya kesatuan Indonesia jeung Belanda sebab jaga 3 abad di urang tah. Mantap ketika aya urang Indonesia ke Belanda dihormat ku urang Belanda. Ditanya ku nyana. Ngomong ku ari ge. Kamu dari mana Indonesianya? Saya di Cikupa. Oh Cikupa, iya hanya mah tuh incek tamah. Aduh, kesalahan Belanda dah. Soal nyahuan nya namun ngobrol jeung orang Belanda mah nyahuan jasa. Oh Cikupa, iya dekat Pasir Gadung ya. Ya kok tahu? Saya kan dulu di situ diem telaga di situ. Iya ke sono ke Pasar Kemis. Oh di sana iya itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis. Nyahoeun lah orang Belanda mah geus kitu teh tah. 300 tahun zaman Wilhelmina Masya Allah. Terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda. Eta nu ngebentang rel kereta api rangkas Belanda. Ieu jalan teh ka ditu tuh jalan provinsi nang Belanda. Kuari orang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja rodi Belanda. Garut tu sakitu tebing nang Belanda. Masya Allah di dieu teh lain lalagan maju. Negara di mana dijajah maju. Begitu baralik Belanda ka itu deusik urang Indonesia. Urang Belanda mah di dieu nyeunan jalan, urang Indonesia mah ngajualan jalan. Pikir kotak sia. Ayo bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, buktina kos gitu. Membentang jalan provinsi dari kitu naon anyar penarukan Belanda teh. Tol rel kereta api Surabaya, Yogyakarta, Rangkas Bitung Belanda teh. Jalan cacing ka handap ka dieu Belanda. Balik Belanda ka ditu jalan geus eueuh nanaonan. Eueuh nu gede 5 meter letikeun 4 meter. Nu 4 meter letikeun deh 3 meter. 3 meter kabur geus kabeh pemborongan. Ieu kumaha ieu rakyat ting riweuh teh ribet-ribet eueuh nu bertanggung jawab. Di parem-pareman peta desa teh. Oh ulah aya jalan ka dieu mah jual. Ulah aya jalan cai ka dieu mah jual. Ulah aya naon-naon jual. Baheula Belanda nyeunan jalan ku ari urang. Sia anu ngomong awas dah. Masya Allah. Gesese luar biasa. Tak aya kesatuan orang jeung Belanda mah hebat. Aya nu asup Islam kamari ieu teh keur zaman Abah teh orang Belanda muriangkan ker kawin di dieu di Tangerang ieu orang Belanda baheula kawin jeung urang Tangerang kemudian merdeka balik nya ka ditu anakan di tangka incu muriang teh teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia. Kitu bae impianana dibawa ke Indonesia, dibawa ka dieu ke zaman almarhum. Aju kula dititah, bawa coba ka ditu ja, mah teu bisa cenah ka ditu ka mana bae ka Cianjur tah ka mana bawa. Nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam. Atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu dak meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu. Beres asup Islam balik ka Belanda, maot di Belanda hidayah. Masya Allah. Nah tata dina nyana di dieu bergaul lah jeung ustad-ustad. Zaman baheula keur naon gitu ngaranna zaman revolusi, zaman ngajajah nya nambah bager di dieu ngobrol jeung ustad, ngobrol jeung santri, ngobrol jeung pedagang. Nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta. Mantak nyana bisa kawin di dieu, sageus kawin anakan injuan asup Islam. Masya Allah. Eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan mah.
asal kiai anu bener ulah kiai proposal mal masihu ibnu maryam illa rasul wallahu alam bimuraid ayat al-masih kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul tiba heula teh geus loba rasul ti zaman kangjeng Nabi Adam kangjeng Nabi Idris kangjeng Nabi Nuh kangjeng Nabi Daud kangjeng Nabi Hud kangjeng Nabi Hud kangjeng Nabi Sulaiman terus kangjeng Nabi Musa kangjeng Nabi Harun memeh kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah ya teu beda kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya rasul Allah lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wa kanjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun kanjeng Nabi Isa mah rasul nu mantap kanjeng Nabi Isa bakal maut persis bahwa yamdi mislahum al-masih bakal berangkat maut maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran bahkan kanjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat ka umatna baheula wahai hamba Allah wahai hamba Allah wahai umat kaula beda kula jeung pangeran selalu wasiat kos kitu kula lain pangeran hamba Allah ngan dibere kaistimewaan mukjizat ku Gusti Allah abroso bisa cager akmaha bisa cager bisa yuhi bisa ngahirupkeun nu maot bisa anu corob-corob diusap cager lampang-lampang diusap cager berbagai penyakit ku kanjeng Nabi Isa asa ditoel bae cager ieu mah mukjizat cek kanjeng Nabi Isa sakumaha mukjizat para rasul baheula nyaritakeun kanjeng Nabi Isa ge lain kula bae nu bisa ngahirupan teh kanjeng Nabi Musa ge bisa ngahirupkeun nu pekom kanjeng Nabi Musa mah eta tungkad bisa jadi orai pantungkad mah eueuh nyawaan cek kanjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna tungkad mah sapira tungkad kayu eueuh nyawaan kemudian ku kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai eta kapan ngahirupkeun nu paeh kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui dipaehkeun deui tamah mukjizat kos kitu kula teh lain pangeran sababaraha kali kos kitu teh dina Injil nu asli jada dakwahna kanjeng Nabi Isa ulah mangeranan ka kula hiji pangeran nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah subhanahu wa taala malah dek dibunuh kapan kanjeng Nabi Isa ngedakwah kos kitu teh dibunuh ya Allah ya Rabbi mantap disalametkeun ku Gusti Allah tah kaluhur langit kaopat Kamat, kok bisa kos gitu? Jangan teruskan lalakon lantaran kanjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun. Di akhir zaman bakal turun, bakal kawin kanjeng Nabi Isa. Memeh itu ge Isa geus kawin ti heula di kawidaran. Tah, ieu kanjeng Nabi Isa teh bakal turun, nyana bakal dakwah deui wahai umat Kristen, saya adalah Isa. Saya adalah Nabi Isa. Salah, kamu itu menuhankan Trinitas. Salah, Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya dakwah make syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi. Biasa turun kanjeng Nabi Isa, sanggeus turun dakwah deui. Nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja. Iyalah kanjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen, ka Katolik, ka Protestan. Salah, Allah mah hiji Allah, Tuhan mah hiji Allah. Nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak. Teu boga anak. Jadi waktu diangkat ka luhur teh teu kawin kan, encan kawin kanjeng Nabi Isa. Engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah. Lantaran di sorga lamun teu kawin handap engke pangkatna handap. Ndak lamun nu kawin luhur, komo nu opat mah. Waduh luhur biasa teh. Aduh, masyaallah. Ngan lamun teu adil lain ka sorga kana neraka heula. Ya Allah, ya Rabbi. Yamal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul
wa ummuhu siddiqah biangna makna Kangjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah nu sangat bener jasa. Siddiqah wajan fi'ilun fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun kadita aya wajan fi'ilun. Nah ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah siddiqun sigat mubalaghah aweun bener jasa sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah lain nabi awewe diangkat jadi nabi aya ge jadi waliyatullah mantak di dieu ge teu kieu wa ummuhu waliyatullah teu kitu wa ummuhu siddiqah biangna Kangjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu sangat bener luar biasa siddiqah ta ieu maka Kangjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam lain nabi hanya waliyatullah siddiqah gitu mana nah ini nyatakeun ka emak-emakna berarti lain pangeran nanya pangeran boga emak urusan di pangeran-pangeran artinya biasa boga emak lahir lamun pangeran eta Kangjeng Nabi Isa atuh mebek Kangjeng Nabi Isa pangeran saha atuh anu ngatur-ngatur mebek Kangjeng Nabi Isa teh saha aju pangeran manya pangeran maot. Tah eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kangjeng Nabi Isa mah boga emak ngaranna Siti Maryam ujung deui kana yakulani ta'am sahebat-hebatna Kangjeng Nabi Isa sahebat-hebatna emakna Siti Maryam tetep bae nyanda teh ngabogaan kebutuhan jang awak jang jasad yakni dahar kana yakulani ta'am berarti dahar anak dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginumna urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun ieu kinayah ye lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah teh kieu kinayah mah ye kinayah mah labdun utliqa wa urida lazim mana ngaranna kinayah eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah nah kinayah mah kos kieu Zaidun kasirur rimat ki Zaid loba lebuna eta teh lain nu dimaksud loba lebuna jangan naon lebu maksudna kumaha di mana loba lebuna loba meuleum suluhna di mana loba meuleum suluhna loba nu dipasakna di mana loba nu dipasakna loba nu daharna di mana loba nu ngadaharna loba tamuna di mana loba tamuna loba ngajamuna di mana loba ngajamuna barahan geus ngabahasakeun Zaidun ulki Zaid loba lebuna barahan matak lamun teu ngaji mah moal datang sia moal Zaidun tawilun nijad ki Zaid panjang sarangka bedogna eta teh dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong ana panjang bedogna panjang sarangkana ana panjang sarangkana berarti noled mun dipakena ana noled berarti nu mawana jangkung berarti gabejakeun panjang sarangka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar kinayah teh kos kitu tah kinayah teh kos kitu tah mantak lamun ngobrol jeung kiai kudu cingceung ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna kinayah pokos tidak pikir mah kos kieu aya wewe ngobrol bae sanggeus ngobrol tas ditinggalkeun ku salakina ngomong urang teh neng sing ade ulah ka mana-mana emang kunaon kitu loba nu hayangeun ulah ka mana-mana loba nu hayangeun eta kinayah loba nu hayangeun aya nu hayangeun saha sih nu hayangeun engke bae lah ku bageus idah bae saha sih sebenarnya engke bae ku bageus idah bae ka eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh eta bae tanyana tah eta karena kinayah kos kitu teh eta masyaallah osok orang ya osok ngomong eta mah deuk kemana geus baju deuk dipinjem lah jauh-jauh eta kinayah kene sarua kan ulah dipinjem mun deuk dipinjem lah jauh-jauh amat atuh geus bae kanyana bae pinjeunna sarua aja gitu iya ge kinayah kana yakulani ta'am aya Kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah teh mah eueuh masalah tapi di mana-mana dahar pasti nginum di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising jadi nu dimaksud mah ngising sia ulah mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa sebab mun mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa nya sok ngising nya pangeran ngising panjore coba lamun ditanyakeun duh Pak assalamualaikum salam pangeran aya teu aya kamar nuju eta otak
gitu di mana Kristen bejakeun Kanjeng Nabi Isa mah ngising biasa ngising ki menyaya pangeran ngising ki panjore jasa otak pasangkeun bejakeun ka Kristen Kanjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebabnya nama sok ngising sok ki lamun ngising ki atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising begitu hayang ngadeukeutan urang bogo jasa ka Sarwiti urang Cikupa urang datang ka imana Waalaikumsalam iwit aya keur naon keur sial embuh urang ada teruskeun lah teruskeun kayak geus rapi kana ka dieu atuh embuh urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang pangeran ieu mah ngising waduh atuh jore jasa Lumandak aya di zaman Kangjeng Nabi Musa eta teh pendatang iblis datang ka kiai Assalamualaikum salam saya waun teu ka kula wow iblis kan heuh bener kiai ka iblis jauh apal ka iblis teh apal kula mendek ngabejaan we teu Firaun kan ngaku pangeran heeh eta teh jana ngaku pangeran teh aya kula di jerona mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah bener tah bener jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran atuh aya kula di jerona jadi sok ngaku pangeran teh di jiwanya ada kula cek kieu teh tuh sia teh atuh kula papagaweana mung kos kitu cek iblis teh cek iblis hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun yuk urang ka ditu yuk itu datang ya oplo aja saya nyana oplo datang ka ditu tuh Waalaikumsalam di mana pangeran itu cenah keur di kamar mandi diketrok-ketrok tak kamar mandi teh diketrok-ketrok ku iblis jeung kiai teh trok pangeran saya tak cak iblis teh banyak pangeran nanyakeun saya eta oplo kan atuh mun pangeran dia ya heuh bener cak kiai teh makana tapi lamun kura aya tadi jero nyana bakal nyaho kula coba cak kiai teh asup tah si iblis ka dinya tak asup terus ditambah ku kiai teh sakade ketrok eta ketrok aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan jauh cak kiai teh oh pangeran kan aing kiai mah nyahoeun iblis ya ulah sok iblis kan kamu teman saya di mana dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama Masya Allah iblisnya kos gitu tadi mata ngetrok lawak cak eta pangeran teh sata gara-gara kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makana da ieu teh yakulani ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan muntas dahar tas nginum paling kekuatan sampai 2 poe pannya ngising nya pangeran ngising nah matak lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu wahid Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun berarti kakarak aya mimitina pan pangeran mak awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusofu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya nah eta pangeran awalun bilabtida wa akhirun bilantiha mimiti awal mimitina akhir tungtungna eta pangeran ai Kangjeng Nabi Isa apa dilahirkeun ku mana banyak pangeran kakarak lahir da eta teh bagus bejakeun ke Kristen jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat unzur tingali ku anjeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat nuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkolkeunana eta para Kristen anil haqi tina hak ma'qiyamil burhan
bari aya dalil dina kitab Injil teges ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikat nama berarti menang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung teu daekeun Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek bae daekeun nang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek bae ku Allah didaekeun teu daek bae ku Allah diterima daek bae berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Ruhul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulane toham eta kurang kumaha dalil manya aya pangeran ngising panggeus dijelaseun bari dina Injil geus dijelaseun hiji pangeran mah nu matak taajub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah kana kesalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari heran amat geninganan jelema-jelema teh ketika dibere aturan-aturan nu bener teu daek balaleuneur heran amat jelema teh bahkan loba anu teu bener teu kudu heran eta teh hakikatna mah meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal urang mah bersyukur urang mah alhamdulillahirabbil alamin tinggal urang terus bersyukur Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil Islam min dari dunya ila daril akhirah. Wahai manusia, Isa lain pangeran, Isa lain Tuhan, Isa mah nabi diangkat jadi rasul dibere karomah tekadkeun ku maneh Nabi Isa nabi rasul lain pangeran geus jelas kaum Hawariyun ngajelaskeun jelema nu luhur keyakinanna kaum Hawariyun teh pembela terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis pengikut setia ke mana bae di mana bae nyanalah nu ngahadang kemunkaratan lantaran geus belah dua manusia teh nu hiji mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa nu hiji ngarasulkeun penuh ka Kangjeng Nabi Isa encan ye di luar Hawariyun mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa encan ngan arah kana mangerankeun geus aya arah kana nuhankeun ka Kangjeng Nabi Isa geus aya encan lantaran dinobatkeun jadi pangeran teh saenggeusna diangkat ka luhur langit ngan keur can diangkat ka luhur langit nagih geus luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh wah geus disembah-sembah geus dikieu-kieu asal aya Kangjeng Nabi Isa geus dikieu-kieu malah Kangjeng Nabi Isa teh dicoba ku umat-umatna hayang anu coba Isa itu gerokeun kotok tuh kade digerokeun kotok Kadieu di kotok nuturkeun. Coba pencit Isa, pencit. Coba goreng digoreng. Coba dahar. Mah atuh babarengan dahar mah dahar. Coba hudangkeun deui. Gom ya kotok, hudang. Inilah hudang deui. Kongkorongok berangkat. Isa pohara jasa. Atuh leumun urang bisa kos kitu, atuh mencitan kotok bae urang. Sugezeuk mencit kotok, goreng jeung keluarga. Gom, inilah hudang deui. Isu pencitnya mal beak-beak hiji ge asana teh. Urang mah geus ngaco bae sih. Ngaco urang mah mun bisa kos kitu teh malah deuk dibisniskeun. Kangjeng Nabi teh mukjizatna bisa ngocor cai tina ramu. Jelema 700 Kangjeng Nabi na kieu bae. Allah nu nginum nu mandi nu mawa pohara jasa timbul di benak hati urang. Mun aing bisa kitu asana geus aing mah dibisniskeun ka unggal kontrakan ku aing geus. Moal diberes ya mah niatna ge kos kitu. Moal bisa si Abdul Qadir mah bisa kakalayangan hiber timbul di jero hate. Aing mun bisa hiber mantep. Dek ka mana? Aing hayang ka Bali. Iyalah kaum Hawariyun pecinta Kangjeng Nabi Isa.
kaum Hawariyun Isa kami ngabela anjeun luar biasa eueuh deui Rasul nu diimankeun iwal ti anjeungan kami boga pamenta ka anjeun aya naon cek Kangjeng Nabi Isa qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam ingat anjeun Muhammad engke di akhirat bakal dibuktikan pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah terhadap para rasul setelah dikumpulkan para rasul teh ta ieu teh engke cek sakaul mah ieu mah munkoti jeung ayat anu awal ieu bageus we nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa kumaha emang pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa disebut kaum Hawariyun nyarita ka Kangjeng Nabi Isa bin Maryam kieu ngomong nahe Isa hal yastati'u rabbuk apakah mampuheun pangeran anjeun bisaeun migawe pangeran anjeun kawasaeun atawa henteu pangeran anjeun kawasaeun naon cek Kangjeng Nabi Isa ayu nazil alaina maidatam minas sama pangeran supaya nurunkeun hidangan ti luhur langit coba eta kami dekarumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikeun coba anjeun ngadoa menta ka pangeran mampuheun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami bisa kadeuleu ku kabehan wih eta permintaan lain lalagaan Pohara teh menta kaum Kangjeng Nabi Isa, pengikut Kangjeng Nabi Isa, pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun, menta ka Kangjeng Nabi Isa. Hei Isa, coba turunkan di langit hidangan kami supaya neuleuh. Masya Allah. Mendek jadi rasul teh berat, kitu keneh jadi wali, emang kumaha gitu. Teu meunang salah, kitu keneh jadi ulama teu meunang salah. Ulah sok kaju ngadoa jadi ulama lamun boga mustajabud da'awat mah sing hade mentek kiai teu meunang nyapa lain kiai nu sok supasapa mata mah jawara nu kos kitu mah cek mantog sia kitu bener bae anak mantog jak aing ge sia teu nurut ka aing paling mah boga telu jawara tah mah kiai baula jelema di Ciduhan kiai di Ciduhan alhamdulillah mudah-mudahan eta budak nu di Ciduhan panjang umurna kitu kuduna kiai mah aya nu nakol ceger ka hulna alhamdulillah sakieu ge aing mah henteu paeh ditakol ku sia nuhun geus teu masalah jadi ngeunaheun ieu mah tuh kiai kekarek di Ciduhan goblok sia boga sabar letter sia Ciduh ayo ngadu Ciduh jeung aing sia itu lain kiai atuh kos kitu mah kiai mah kudu cicing keur dicoba ku Allah diomongkeun dijauhan ku muridna ke deukeut deui engke dibere engke dipenta eta kiai ngaranna engke diagung-agung engke dicaci maki dipenta datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta kiai nya henteu cek Allah sia ka aing ketika sia diagung-agung tah pangagung teh ti saha tekan sia ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta lamun asa ti manusia geus sakitu tah sia boga mansilah boga derajat teh moal naik tapi lamun dek diagung-agung pangagung teh da lain kisah sahati Gusti mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun sanesnu abdi nu Gusti hiji mangsa dicaci maki jeung cercaan teh lain ti manusia hakikat mah ti Gusti nyanggakeun dek diagungkeun dek dicaci maki abdi mah dadek ka Gusti bae hamba ai naik ya naik ka mana ka tanggal kalapa tuh jadi lamun can dicoba can bisa tuh ketika dar diberean tah sia diberean ku murid sia teh eta tekad sia ti mana ti Gusti sanes ti murid eta nya datang eta mah alat Gusti pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti isuk pageto aya nu menta hah sia sata ti Gusti sarua bae dibere teh Gusti ya teu turun darajat sia ese nek jadi wali teh urang mah ngadengnya bisa kakalayangan hiber bisa mustajabud da'awat jelema cara lager eta teh ya kos kitu mata mah embohna nyanana mah embungeun ketika dicobana pahit anu luar biasa
pahit kama kapahitan anak dicarekan ku pamajikan anak boro-boro nyandung jeung usejen pugunya namanya nyarekan bae ku Sidina Umar teh hutet kapan lamun di medan laga mah musuh teh ginjil boro-boro musuh setan lompat ka Sidina Umar tapi di mana dicarekan ku pamajikan anak kumis tinggal kumis teh gede pan Sidina Umar dicarekan bae buktina ya sahabat datang dek keluhan pemajikan aing dicarekan bela aing dek bebeja ka Sidina Umar pas datang kalawang Sidina Umar keur dijerot can keluar cicing bae didegekeun keur dicarekan ku pemajikan teu ngalawan Sidina Umar teu ngalawan cak sahabat aing dek bebeja dicarekan ka nyana geja sarua aing balik bae cak nyana balik aing ge sarua jeung aing nasibna balik begitu kuluyur kadeuleun ku Kade. Geus lila mana? Geus, saya naon? Lah teu kudu dicaritakeun akur naon gitu. Ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna dek bebeja naon? Bebeja bapak pemajikan goreng jasa akhlakna. Maksudna, isuk nyarekan, sore nyarekan, brak datang ka dieu tuan keur dicarekan. Atuh sanasib. Atuh kula mending balik, Dengin kula lain teu bisa ngalawan musuh ge dibunuh ku aing cek Sidina Umar wah tuh setan ge sieun bejana ka aing atuh komo pamajikan ngan pan pamajikan teh mang nyesehkeun nu kudu nama aing nu nyeseh pamajikan mang masakeun nu kudu nama pan aing baju-baju aing atuh kudu diseuseun aku tapi pan pamajikan mang nyesehkeun kemudian anak-anak nu urang pan eta kudu nama urang nu nyusuan pak pamajikan dibayar henteu kan urang mah lain nyusuan nyusu oh jahe eta inget ka dijana wah kajeun teuing nyarekan mah lantaran loba hak urang loba hak nyana anu ku urang teu dipigawe oh kitu ja muhur datang ka imahna eta sahabat yang geus cicing bae carekan ku pamajikan datang ka di kitu-kitu ceulina cicingna inget ka Sidina Umar we jangan inget gitu Masya Allah tuh eta teh naon begitu Sidina Umar dicarekan sakitun cicing we ronjat naik pangkatna carekan ku pamajikanana minggu hareupna deui ronjat naik deui beuki nikmat salat teh cek Sidina Umar ku ngeunaheun jasa salat pernah nanyakeun ka Gusti abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh bae inget nengan ka Gusti dong di mana ibadah naon abdi oh ilham turun Umar ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan jadi maneh nemah jasa tan mantak urang ge engke mah bebeja ka pamajikan carekan aing atuh atuh aya yang dicarekan mah ulah tamang geus nasib-nasib bae geus mantap hampir-hampir kiai mah kabeh nu luhur pangkatna pamajikanna garalak hampir nu luhur pangkatna pokona mah kula geus dijemputkeun saha-sahana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna di Garutna kemudian di Tangerangna pamajikanna garalak garak sungut maksudna teu ngahiding aya sasaha teu ngahiding sasaha nyarekan bae eta pamajikan aja urang sebagai murid nabu pan eta guru urang dicarekan ku pamajikanna kadele ku mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran Masya Allah mantak anu can kawin neangan anu sungutna kos kaleng rombeng teh ieu kaum Hawariyun mintana ka Kanjeng Nabi Isa lain lalagaan ayunazzila alaina ma'idatan minas sama kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkeun hidangan ti luhur langit kumaha cek Kanjeng Nabi Isa qala taqullaha in kuntum mu'minin cek Kanjeng Nabi Isa ke kaum Hawariyun hei kaum atuh ulah sok sambarangan punta-penta teh anu wajar-wajar bae eta mah menta teh asana di luar kawajaran sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijieunnan ayat ulah sok sambarangan
disebut sama pementaan lain sambarangan in kuntum mukminin lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka kaula sebagai rasul ulah sok menta anu macam-macam kumaha teh ngajawabna qalu nuridu an na'kula wa tatma'inna qulubuna cek kaum Hawariyun wahai Rasulullah Isa kami mengharap pamenta kami hayang diturunkeun hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit hayang ngarasakeun langsung tina mukjizat nomor kedua wa tatma'inna qulubuna hayang tentrem hate kami hayang leuwih mantep keyakinan kami lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul tapi kami supaya leuwih mantep luar biasa imanna ka Allah iman ka anjeun sebagai rasul Allah ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantep keyakinan kami masyaallah nomor ketiluna wa na'lama qad sadaqatana jeung kami nyaho berarti kana kabeneran anjeun nyaritakeun bahwa anjeun teh diangkat jadi nabi anjeun teh diangkat jadi rasul tah lantaran geus gadeul ku kami mukjizatna kami teh berarti henteu mangmang deui ngabenerkeun ka anjeun selaku rasul wa takunu 'alaiha minasyahidin wa nakunu 'alaiha minasyahidin jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui bahwa ieu teh mukjizat nomor kedua supaya tentrem hate nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul nomor kaopat nakuna alaiha minasyahidin wah mikabehan hayang langsung neuleuh nyaksian dengan tujuan anu bagus para pengikut Kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikir ku Kangjeng Nabi Isa dibulak-balik Kangjeng Nabi Isa teh mikir dibulak dibalik ieu teh lain kahayang nu leutik tapi cek Kangjeng Nabi Isa teh lamun henteu ge jadi kabahayaan di samping eta deui motivasina tujuanana sakitu bagus hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem hayang mantep luar biasa di jero hatena lamun sekira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nya ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina maidah Kangjeng Nabi Isa langsung ngalawudu mandi heula terus wudu terus nganggo acuk anu putih nu rapih bersolek heula Kangjeng Nabi Isa make sorban di luhurna sanggeusna make udang-udang kemudian make tiung langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa jadi dek munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa mandi heula sanggeusna gosala kemudian tawaddoa ngalawudu sanggeus tawaddoa masah make baju heula nu rapih dikunjukan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih urang mapan make batik di dieuna aya deureus si Semar mah cepot aduh dek ibadah ka Gusti Allah malaikat kakageteun aya si cepotan di dinya aduh rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik Kangjeng Nabi Isa terus unjukkan pasolla rakaataini salat 2 rakaat Kangjeng Nabi Isa Masya Allah pohara nya jadi Kangjeng Nabi Isa rek ngadua teh faqama wagtasala wa labisal masa wa shalla rakaataini fataqta ar-rasahu wa ghadda basarahu mandi nangtung heula
ngalaksanakeun ka hayang para kaumna kemudian mandi Kangjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa salat rakaataini salat 2 rakaat beres salat tungkul Kangjeng Nabi Isa sanggeus satungkul perem matana seakan-akan nu dideuleungan Gusti Allah hungkul karak ngadoa doa Kangjeng Nabi Isa ieu Allahumma he Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina Gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama hidangan ti luhur langit takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran mu'azimuhu wa nusarrifuhu kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turunna eta hidangan sebagai hari lebaran li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan datang ka lain umat kaula terus wa akhirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahueun Gusti wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti jeung bahwa kaula teh nabi Gusti lain pangeran warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya wa anta khairur raziqin Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian masyaallah eta doa beres Kangjeng Nabi Isa ngadoa dijawab ku Gusti Allah Galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kangjeng Nabi Isa inni munazziluha alaikum wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan bakal nurunkeun kahidangan sakumaha kahayangna cuman kade famayakfur ba'du sahaja lemah nu kufur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nu kufur kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema model kos kitu siksana pohara jasa can pernah siksa diturunkeun minal alamin di alam ieu. Ingat Isa kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamentaanjeun bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang tapi awas ulah kufur sanggeus diturunkeun pamay yakfur sahaja lemah nu kufur ba'du sabada diturunkeun di hidangan awas ancaman ti kaula bakal nyiksa ku siksa anu teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah dahsyatna beres nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ka umatna wahai kaum Hawariyun pecinta jeung pengikut kaula parantos unjukan ka Gusti tur dijawab ku Gusti insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang wah jelema geus 100.000 yapak di Yerusalem yapak yang terus teka deletungtung dek nyaksian turun nama Ida dijanjikan panatu ieu mah langsung rep ti luhur poek jelema ratusan ribu jutaan manusia memandang langit kabeh poek reuk turun aya caang belahna kahandap di tengah aya caang ternyata horeng rampadanana teh di tengah-tengah antara dua reuk di luhur jeung di handap di luhur mega di handap mega di tengahna aya hidangan jadi terus turun ke handap molongo jelema ratusan juta menyaksikan turun hidangan ti luhur langit dibawa ku mega ti luhur jeung ti handap tengahna caang ternyata horeng rampadan didinya nanampan teh dibungkus make
kain berem make taplak anu berem bari cahaya anu luar biasa indahna kahayang-kahayang anu pamenta tadi geus cumpon teh ngarasa bunga pohara wah indahna turun eta rampadanna nampan dibungkus ku lapis berem di luhurna mega di handapna mega cahaya nu luar biasa masya Allah bisa dibayangkan ke orang betapa poharana kejadian tersebut turun ke handap panazala maka panazalatil malaikatu biha minas sama eta malaikat teh nampak reuk teh dibentukeun ku Gusti Allah mega teh padahal malaikat di handap malaikat di luhur malaikat di tengah-tengah rampadan gede dibungkus pakai kain berem sinar anu luar biasa dibawa ku malaikat ke handap datang ka masya Allah eta teh bunga mah ayangan sieun bunga kabeh di lembah teu meunang aya nu nangtung kabeh teu meunang aya nu robah jeung eueun nu nangtung eueun nu robah sanajan lapar ditahan tetep di jero majelis bae nya terobah Kangjeng Nabi Isa be dipayun tek Kangjeng Nabi Isa sakumaha bari kaharayang anjeun geus turun ti luhur langit sok gara-gara lahar ngabaged kabeh ngabaged naon ngabaged sidakep sinuku tunggal terobah setik-etik acat kaget luar biasa percis jasa kos jelema bobogohan bogoh jasa kuari kawin haju di luhur kasur ngabagednya geus dibukaan ngecek siga naik garantah emang ngabaged baheulana kaget lantaran lele gunung dua kaget teh geus sarua kaget kaum Kangjeng Nabi Isa teh kaget ku kaget-kaget teh sehingga atuh diararantepkeun we cak Kangjeng Nabi Isa aya geura dalahar ieu hidangan langsung ti Gusti Allah didinya di jerona dibuka ku Kangjeng Nabi Isa blak sanggeus tadi dibuka alaiha sab'atu argifah ayat 7 roti nu harebak wararagus biasa wa sab'atu ahwatin ayat 7 lauk cai nu beda-beda lauk caina ayo cak Kangjeng Nabi Isa pakulu geura dalahar tetep embung kunaon maneh pan tadi hayang cenah anak kula kok kuari embung sieun maneh heula kula mah pan tilok dahar cek Kangjeng Nabi Isa sahayuna bae daharna ieu mah geus sidangan ti Gusti Allah aya geura dahar embung tetep kudu anjeun heula maksudna sieun besi naon racun teh lain besi diracun mah nya ti luhur langit diracun embung tapi tetep aya kudu ngadahar ti heula mah embung kami tah eta teh kejadian anu luar biasa jol be aya hiji jelema anu dianggap paling istimewa jeung paling hebat pecinta ka Kangjeng Nabi Isa na cintana luar biasa ngaranna Ki Sam'un cek Ki Sam'un ya ruhallah kun anta awwala may yaqulu minha coba anjeun heula nu pangheulana ngadahar kami moal waka ngadahar kunaon Sam'un sieun empan tepuguh karuh tulun di langit jeung pertanyaan kaula kadua ya ruhallah amin tu'amid dunya hadza amin tu'amil jannah apakah ieu teh kadaharan dunia apakah kadaharan sorga nu ku kami ditanya cek Kangjeng Nabi Isa hadza laisa min hadza wala min hadza lain kadaharan dunia lain kadaharan sorga naon atuh walakinnahu syai'un ikhtara'ahu Allah biqudratihi ieu mah hiji kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah lain ti sorga can usim kadaharan sorga turun ke dunia
lain keadaan dunia sebab keadaan dunia mapan kudu aya nu masa kudu aya koki nah heula ieu mah syai'un ikhtarahu Allah bi qudrati keadaan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kekawasan Gusti Allah fakulu coba aya gara dalahan bima sa'altum sakumaha anjeun geus menta tadi ya Allah tetap kun anta awala may yakul min anjeun heula nu ngadahar kami mah teu sanggup kunaon sieun tetep teu sanggup cek Kangjeng Nabi Isa ma'adallah an akula minha yakulu minha man sa'alaha makhaufu wa yakulu minha heran cek Kangjeng Nabi Isa maknya kudu kula heula nu ngadahar padahal mapan tadi aranjeun nu menta anjeun menta kula ngadoa diturunkeun ai prakes aya kula aya khofu kunaon saraya lah tuh ayo geura dahar tetep embung kami heula maneh sieun sabaraha eta harita anu halaladir di hareup nu halaladir jumlahna aya alpun wa salasumiati rajulin wa mratin aya 300.000 lalaki jeung awewe 300.000 jelema menyaksikan turunna hidangan ti Gusti Allah ti langit langsung akhirna Kangjeng Nabi Isa siap dek ngadahar ngancek Kangjeng Nabi Isa kadenya amanat ti Gusti Allah iji di mana urang ngadahar kudu disaepkeun ieu dahar teu meunang dihianati dengan cara disimpen jang isuk ulah aya jang isuknya nomor kadua ulah aya simpenan saeutik oge nomor katiluna kudu ditambah keyakinan anjeun ka Gusti Allah tayyalah amanat ti Gusti Allah bahwa hiji ulah hianat berarti kudu tambah yakin nomor kedua wala yadakhiru ulah nyimpen ligodin jang isuk siap mangga buka ku Kangjeng Nabi Isa langsung dibagi tek 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 dahar ku Kangjeng Nabi Isa kadaharan nu luar biasa ngeuna kabeh kaum teh ngarasa istimewa pisan ieu ngan eta kunaon di jero hatena aya pikiran lah moal diseepkeun kabeh jang isu hoop asupkeun kunyana ka dieu ka kantong percis kos ustaz aing ngariung bae kitu merkat berarti tiba heula eta berkat teh aya eta teh berkat teh ngaranna supkeun Kangjeng Nabi Isa mangese indit cik sakaol mah pan eta teh turunna teh 40 poe 40 poe teh terus-terusan berturut-turut salila Kangjeng Nabi Isa can ngadoa deui mah ka Gusti Allah geus can ngomong geus turun deui isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar bahkan aya instruksi cek Kangjeng Nabi Isa wahai nu sarugih mah geus ulah ngadahar ieu mah jang fakir miskin bae fakir miskin datang deui tetep nu sugih mah hayang bae belum tah nu sugih emang kitu nu sugih mah hayang tambah sugih cek Kangjeng Nabi Isa ieu kadaharan teh jang nu fakir miskin instruksi ti Gusti Allah nu sugih mah teu meunang lamun nu sugih ngadahar adab bakal datang tetep bae nya nanitah nu susah aing teu meunang lantaran aing mah kaasup ku sugih geus jadi bere duit bawa ke ka aing beuli nya geus atuh jadi berarti nu susah teh ya eta teh jadi comblang nu sugih jadi diperintah bawa perintah dibawa atuh datang ka kuari ge jak kitu bae tuh bener sakieu nu sugih teh emang paling jasa masyaallah jasa nu sugih teh geus mah susah kahesean nu sugih ge kos kitu bae masyaallah tah ieu kumaha kajadianana lantaran titah ulah diisukeun ku kaumna diisukeun aya instruksi selanjutna nu sugih mah teu meunang endahan nu sugih terus bae saenggeusna kanyahoan ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae nu susah diperintah masyaallah
jadi lain jangan nu susah mah makin kecepet baik nu susah mah makin susah baik nu susah mah makin parah susahna tiba heula horeng kos kitu teh lain kuari baik nu susah makin susah baik kuari pemerintah tinggal pemerintah untuk rakyat dari rakyat kembali ke rakyat typodol zero mana api buktiina nyana bae numpuk-numpuk harta luar biasa di anu sabau barau mana lambaian tangan dari pemerintah lambaian tangan dari orang kaya untuk orang miskin mana geus digawe ge bingung dasa isa ira lain mikiran gaji mikiran ira aing di PHK asana moal kobol deui hese hayang jadi pegawai tetep teh geus moal aya bae ku ari mah makin susah dek dagang ge harare SB dek dagang dari diusir tetep bae nu boga duit bae nu dagang istimewa mah nu susah makin susah bae nah ieu ge kos kitu kajadian di zaman Kangjeng Nabi Isa kulantaran titah ulah merekat tetep merekat nu sugih titah ulah tetep bae hayang. Nah setelah di stop ku Kangjeng Nabi Isa ngadua Kangjeng Nabi Isa ya Rab cukup Gusti dugi ka dieu bae cukup 40 poe cukup kumaha eta kaum ditanya ku Kangjeng Nabi Isa kumaha ye tambah keyakinan apa henteu ieu mah sihir Isa nu datang teh kami nyaksikeun wah tamak kajen ku kumaha ga ilmu sihir anjeun be Isa babalik kuari